Si kakek can datang keneh wae teh. Aya kieu coba urang bebenangan. Astagfirullahaladzim, eta si Abah gawe nya sabeuteuh lelet udang geuning teu mikir teuing ampun. Padahal da geus jagan teh awakna mah, tapi gawe asa mungkin cede ya mungkin dia teh. Hah? Oh, di pajajet kieu mah gaweana kudu kumaha kakek? Da sakumaha pajajet ge atuh Abah, manyahan samun sabeureuk kieu. Astagfirullahaladzim, aing ampun tong mah hido kakek ari ka gawe. Ai mah hido, ieu Abah teh eta teh Google bakan nyangan kopi tangka kopi ieu sahijinya. Hei, ari kitu mah hido kan gawe. Jadi jelema mah ulah ka hido kudu boga anak buah mah. Abah. Da eta mah lain titah ngabobokor kitu nih tas teh dikored kabeh lain titah diguli manggan ngabobokor. Apaan sok mana titah ngabobokor ieu? Naon ya teh? Banget teuing. Dikored kabeh ka dieu tarata lain titah kieu. Eta mah teu bale gawe. Wah, ampun aing si kakek mah. Wah, ieu bener dikored teh kabeh kakek. Naon teh? Titah ngabobokor ieu pan ku maneh oge. Titah nagepan urang ti kamar ge Abah anu aya tangka kopian terus kabeh babad ka ditu anu eueuh kopian oge ceuk urang teh dina bah kopina bobokor. Ih, aing salah deui wae ampun. Ngan gogek ka di denge-dengena teh. Naon masalahna cenah nya kalakuan teh ngan hayo. Kemana ya titah dibobokor coba kumaha teh mana cenah ngan nyalahkeun wae gawe nya. Naon ieu teh? Naon? Masalahna naon? Iya titah ngabobokor iya titah boleh dia cuma dihanti pan urang mah. Cuma dihanti. Cicing heula. Abah ari Abah geus gawe sabaraha lila di dia atuh. Ah, geus tahunan yang manehna teh euy. Ngan urang kan dipahido wae. Digaji sabaraha? 35. 35 naon? 35 salah. Tong peperodeun eta. Teu nya urusan cicing. Ah, cicing 35.000. 35.000. Geus gawe jeung uing. Tah. Gawe batur. Gawe jeung uing ayeuna mah 200.000 lah sapoe uing dibayar. 200. Heeh. Nu bener euy. Arek moal. Hah? Arek moal. Arek. Cicing. Sabaraha cenah bieu? 200. 200 ku aing dibayar ayeuna keneh oge. Arek. Ah, ieu mah sakadar eta unggul. Ah, ieu mah wadul. Peperodeun kita peperodeun. Wadul. Teu bale arek mah. 200 bahayu jeung uing. Ngeus cicing. Cicing 200. Yuk, kayu. 200 bener. Wadul emang wadul. Wadul. Dekeun. Wadul. Dengekeun. Coba anu harta dekeun heula ieu. Dekeun heula. Ngabohong moal coba sok. Abah milih rek ka dieu rek ka itu. Hah? Milih gawe rek ka dieu rek ka itu. Ka dieu lah. Keadaan. Ka dieu bah ka dieu lah ka dieu. Cicing, sok. Ari ka dieu geus hila nya. Sok. Geus hila teh ngan dipotong wae gaji urang teh. Sok. Dahar oge dipotongan. Ieu teh dipotong. Bangsa ngopi bangsa non teh dipotong. Ari di mana arek dipotong moal. Gratis. Gratis, alhamdulillah mah dikanu gratis orang mah daripada di mana. Dekeun lah. Hah? Heuh kieu we masak lah nya. Hah? Ek milih ka itu rek mana ka dieu. Hah? Ka dieu. Ah, tungtung nama aing daripada ka itu ka dieu mah daripada ngajubatkan bener ka dieu moal dibantu ka aing geus. Mantog noh. Adat nanti goreng Cek patut. urang ge naon goreng patut batak di dinya tong pimilueun kita tadi. Aing lain pipiluan aing nangan nu gawe. Hah? Nangan nu gawe. Nangan gawe kan digawekeun di dieu eta bakitu adatna bisi cari. Aing mah Sok mode teuing. awas. Saya ka itu tong peperonan. Dagoan Bang. Nah, Dagoan. rek naon we? Heeh, ku uing teh digawekeun teh Abah teh. Hah? 200 sapoe. Hah? Daang gratis rokok meureun Abah sok ngarokok tara. Tara apa tara ngarokok? Kembali ku uing uang rokokna dibikeun lah kadinya ka Abah. Aduh, aya Gitu, arek moal. lain urang teh geus lila jeung manehna teh. Urang abah arek mikir-mikir heula tapi na euy ayeuna. Ah ulah daek lah jeung aki-aki borokokok kitu mah lah. Memang eta oge ngan urang geus lila jeung manehna teh. Eta lila ulah yang nuturkeun. Bakal lila moal di maneh. Lila lah di. Oh, sadaan saminggu mah euy main keneh di si kakek asana teh liga. Ah, hah? bingung gitu mah aki-aki teh imah aing mah. Pagawe kur saminggu ada di si eta mah geus tahunan nih urang. Tahunan oge pan ayeuna gaji sabaraha 35. Hah? Di uing 200. 200. Heeh, can dahar, kopi. Tuh, arek kumaha sok milih. Eta si borokokok itu, arek ka uing. Sok mikir heula Abah. Kehelanannya euy. Urang arek mikir heula ayeuna mah lah. Arek balik heula nya. Jig tenangkeun hate nya. Mikirkan heula hate nya. Jig. Aduh dia geus kogegag pokona nama urang. Arek mantog heula nya. Jig. Aduh, mantog heula nya. Aduh itu si goblok
Dasar edan ngarayu pagawe aing. Gada mising daek ge Abah. Arek diperhitungkeun Abah nu geus gede ka urang 1.800.000 tadi heula. Tuluy anu kamari ngejam di 200 diperhitungkeun dipenta ku aing lamun rek gawe dibatur. Heg Abah tuluykeun jeung batur kayaknya arek benang karayu mah. Di urang mah tahunan meh paling gak kudu saminggueun kamampuhan angge gaji 200 mah. Narek di mana gaji kantoran ge teu kitu-kitu teuing. Ah, arek ni katipu Abah kade tong katipu.